Punten. Waalaikumsalam. Punten. Mangga. Mangga tuh. Keke. Sate ieu teh. Abdi. Asal wow. Ieu teh jang nyum. Abdi mah saha wae ge bebas. Asa ieu, asa wow ieu teh. Songo. Keke. Upama meunang teh Sulaksana teh cado ngabecik Sulaksana anyar pinangi saha anjeun ngaran? Upami dipercanten mah anu kahiji Sulaksana nu tadi. Kadua teja sami wae. Oh, jadi ngaran teh bisa teja bisa Sulaksana. Sumun. Di mana lingi teh jang teja teh? Abdi mah taralingi tos lami ambeien. Janten nangtung wae. Ieu teh punten wae abdi teh nu mawi jauh di Jugjug. Angang di teang? Angang di teang mangga. Terus pasti bakal tadinya pi omongeunana geus masalah. Ah. Abdi teh bade naon abdi ka dieu teh? Abdi mah nyuhunkeun tegas we bade naon abdi ka dieu. Keke. Anu kudu nanya teh abdi atawa ente? Atuh napi urang wae silih tanya. Tah gitu jika nama hade lamun kitu. Janten kieu ieu teh. Sumuhun. Ari abdi teh gaduh dulur. Sumuhun. Jenenganna teh Baraya. sumuhun. Sep kebul. Sep kebul. Keke. Dupi maksudna? Tah ari anjeunna teh tos lami bubujangan. Teras? Terase bubujangan. Itu ada begini ya, ada dua alternatif ya. Siapa? Jadi bubujangan itu ada bubujangan sebagai pembantu, itu bujang. Sumuhun. Dan ini ada bujangan yang seperti lelengohan, itu mana yang arah mana yang Anda tuju? Rupina mah aya nu dituju abdi mah. Namun maksud teh kieu abdi teh gaduh saderek jenenganna teh cep kabul. Cep. Dugi ka ayeuna teh teu acan gaduh bojo. Eta kumaha raraina? Nah, keke ieu mah magi ayaan raraina mah ayaan sumpah raraina ayaan. Oh, ayaan. Upami dugi ka teu aya rarai mah abdi ge moal wantun ka dieu. Kesangam nawis gitu. Tah ngadangu-dangu saurna nyai teh Rona leres. Ai Rona mah nu jaga malam. Ieu mah randa nu kaceluka kandang ewu ka kocak kacana pria. Oh sumuhun. Sumuhun. Tah janten atus jelas kitu mah janten nyai teh Rana Sumuhun Rana. anu pada malah dagang paria tadi mah. Sanes sedang mencari seorang pria pria. Anak kan pria. Ai anak malah pria. Oh, mun eta mah sanes anak nu ti jonol ieu maksudna. Anak salira. Sumuhun. Tah manawi itu Neng. Muhun. Dah mending nyebut Neng Sumuhun. Nu Neng teh anak muning. Eneng. Anak kuning mah eneng, anak kuda belok. Sumuhun. Anak wakabul bayu. Rupa teh. Tah hari maksudnya kitu ieu teh sanaos jenis nama teu acan terangeun tapi Muhun. nekat we da abdi mah watir. Watir ka saha? Sumuhun ka kabul teh kabul. Kehle tong gampang watir kan itu na ari ka eta teh watir aam. Ieu mah watir. Aduh. Kabul saha nu watir kabulusan. Tah Oh, kabul teh kabulusan. sumuhun manawi sareng manawa. Dah, Tuh. biasaannya karena bahasa Sunda. Naon tukang seperti awi Sunda di nalong. babawa tah. Manawi sareng manawa? Tukang awi di babawa tah. Keke dibawa ka mana tukang awi watir temennya. Apa kabul nu tadi teh ya? Tukang awi teh. Sumuhun. Terus ngadongeng sareng wakabul tukang awi. Tah ai maksud teh manawi kitu. Asa minang manawi. Manawi katampi da kabul panjangna mah kabul manawi. Oh, kabul manawi bin. Muhun. Bin susuganan. Muhun tah. Sugan sareng sugan cenah pangmilariankeun batur hirup. Das Boro-boro maneankeun batur kuring ge butuh keur batur hirup. ari upami batur pae mah seueur jeung ge. Anu ese teh batur hirup. Tah. Nya anjeunna teh Minang Saraya. Mohon. Ari saur abdi entong boro Minang Saraya. Sanos Minang nu sanes ge. Abi mah pami Minang Kabau mah kersa. Eta tiasa eta oge da anjeunna mah jalmi bebas. Tah. Sekali-kali minta duduk emas. Pangmilariankeun ai saur di mangga wae. Mohon. Nya ngadangu di dieu. Mohon. Saurna cenah
punten ya nya acah saja deket teh Eta mah bade acah bade ici bade acuh ya abdi mah teu asa bade ucah aceh lah abdi mah. mohon acah meong tah saurna teh nuju lalagasan Nya abdi teh sok ieu mun tong mewek mesti dicekek ya peryogi kauning abdi panglayar galak abdi mah jalmina gampil pusing sanyana abdi mah terus terang ijid ka panglayar teh. Sabab panglayar itu kadang-kadang sok jadi pengkhianat. sumun ya kan ijid abdi kena cakat sareng Pak Ijid moal naon tenang lah Ieu mah ieu nya pergaulanana luas ge seueur kenalan. jarak dua bumi teh Pak Ijid teh Pak Ijid teh. mohon Seueur tah kenalan. nah ieu teh kinten-kinten upami aya kesempatan Heeh. tah bade diamprokeun kitu manawi deui wae abdi mah Duh kumaha nya da ari istri mah dipulung jeung dipiceun nyari ai kudu istri nu balaka mah meni asa asa ararisin. oh jantan istri mah dipulung sareng dipiceun Mohon diutahkeun asa kapeung. rupina ieu mah kana kemungkinan siseureuna mah dipiceun ye margi upami ninggal bentukna piceuneun ye Kek kieu. Abdi bade naros ka salira. Mohon. Eta kinten-kintenna wujud saya apakah kira-kira meyakinkan untuk orang yang tadi Anda bicarakan? upami ninggal cep kabulna mah da anjeunna mah teu pipilih Tapi pilih. dan ningali entog ge upami teu ditahan Cigana tuh kabel oge. tah kitu Mas. tah ieu upami eta bade ditepangkeun kitu adi mah nya komisi we lah Lah kudu komisi teh maksudna upami kieu mah itu bade minangna abdi bade ngalamar abdi sabaraha juta pengen kana ayeuna usum diskon. Eta mah aya diskon ya, bukan diskon mungkin lah karumasaan eta mah. Sumun, itu ge jelas tujuanna mah bade minang. Bade minang, Sumun, sareng saraya. upami nikah di Pinang we ku itu mah jelas. Meme di Pinang ge euceut teh geus beye buyata komo di Pinang. Ka bida-bina teuing itu ujang teh ka dieu teh bade ngalamar atau nepi bade modaran. Nya ya abdi mah mana we nu sempet ya. Janten syarat-syaratna nu dipika hoyong pamegat teh nu kumaha? Jadi kumahanya dah hari abdi mah nenek teh kabul teh kedah uningan heuli riwayat abdi teh 18 kali kawin pamungkas ka orang Arab. Eta kira-kira na kumaha apal meureunna urang Arab. Perban gitu cukup sabeungkeut gini. Tah eta mah kantun diwartoskeun ku abdi. Jadi wartoskeun kumaha cengan? Mun diwartoskeun ka pakabulna janten pakabul mah gawe nikah sareng itu mung kedah tuang perban sabaraha beungkeut tadi teh. Keun kamana we masing-masing pabaliut. Aduh, Urang sami-sami teu paham ieu mah. Upami aya palai. Da jodoh mah kedah kitu kedah pakucut mimitina. Sanes aya upami aya palai uningannya di rumah sakit Bogor. Ngobrol teh kieu. Pasien sareng pasien teh kieu raracu. Tah kitu. Hare-hare. Ya mah ka bade ngalamar ka pabaliut kieu nya. Eta teh sok dilihat tah, aya teh cai tah. Mohon mangga cekap duh. Diganya. Mohon duh tah cai tuh duh. Duh mun ibak mah ya sekalian. Kayak atuh nu serius kumaha ya teh? Janten nu seriusna teh sakali deui. Sakali deui Sim kuring teh kajurungan ku kidulur, kidulur cep kabul, cep kabul wa kabul. wa kabul wa aya wa yang cep teh Aya wa ya cep anya jalmi bebas. Kurang malang mong teh. Upami nuju seueur artos cep, Mohon. upami nuju tunggara wa. Mun nanti seueurna uak. Duka hanya nama. Hanya nama udah kitu sifatna. Tah. Bari milarian pijodoheun. Kasawe ngajodoh nama sor anjeunna pokona sasi-sasi ieu kedah ngajodoh. Kasawe teu aya me ge wios. Nu mawi abdi tos papai. Aya eta ge me. Lajeng Di Garut ngan me na teu karasaeun. Duka kumaha? nolak ke cacak me teu dayakeun komo abdi. Aing nu mawi abdi milarian anu sana pun me ge. Nu mawi wantun ge da abdi yakin. Ke eta tiasa uninga me nolak berdasarkan naon tah data-datana. Apaan gua abdi ge ditaros lamun daek sok ngomong daek pan mah teu me deui. Itu Ari abdi mah kumaha? Nya panginten abdi kayan abdi dianggap sana tun me nya teu naon abdi mah ridho nu penting mah barudak bisa lebaran. da kadang ridho eta berarti ridho mah dipepeg gua abdi mah. Bade kumaha teu ridho atuh. Ieu teh saha jenengan teh nu leureus saha teh? Ulan boro-boro batur abdi teh terang saha jenengan abdi. Abdi teh teu gaduh KTP teh ku eta we unggul teh terang jenengan sorangan. Ini halus mah kieu mah ngaranna Sadis bin Ahmad. Manggi da sadis jalmina. Abdi mah mangga wae naon oge. Oh. Tahoh ge tiasa.
jadi buntu. Sumuhun tah janten ieu teh atuh syarat-syaratna nu dipika hoyong kumaha cara oge teh. Ari abdi mah kalalaki teu menang ku harta banda. Teu cukup ku harta jeung dunya berat teu lain manang eta abdi. Karena eta rek mameuliikeun samping rek mameuliikeun kabaya moal burung ditarima ngan abdi mah teu menang harta. Atuh cenah rek ka abdi rek mameuliikeun gelang moal burung ditarima ngan saeutik abdi mah teu menang harta. Rek mameuliikeun TV radio teu abdi mah teu menang harta ngan kadar eta aya kanya rek mameuliikeun kulkas sok. Ka abdi mah abdi mah teu menang harta nu penting asalnya aja jeung deudeuh kadar eta rek mameuliikeun imah perumnas teu naon. Sok jawab atuh lain ceuleumut wae. Tuh. Janten aya nama abdi tos jelas. Terus jelas kumaha? Cocok. Cocok. Sumuhun. Naon cocok cocok mah kayak da. Da itu ge teu manang, itu ge teu manang. Kajenting seng jadi we. Teu manang nanaon itu mah teu gaduh panangan jamina. Anyana mah asa kasebut teh ku batur ka pamajikan. Ulah nepi ka tisen teuing. Eta mah rek bager rek henteu anyana mah kajeun meulah. Asa hoream ade mari jadi awewe dijeun tambah lumayan. Sanes tambah lumayan da percuma atuh bager teu bager da anggar ku si eta mah diteungeulan. Gusti Agung jahat. Diteungeulan ku lemas. Diteungeulan ku papatah. Papatah kumaha? Papatah rancang abdi. Sidana patah. Jantan. Aduh. Kumaha ieu teh? Cek abdi ge lamun dek ngalamar. Ieu kumaha bade ngalamar duka diriung ku tatangga ge sale-serian. Nah kumahanya da eceun mah kumahanya kaana Om Hang jeung masyarakat teh carong ah ka eceun teh sanyana mah narariung biasa we da. Dugi karonghok dina janela dina panto anu di kolong. Bebas euy. Ampun dia mah. Tah kantun urang tangtoskeun ke dintenna, urang tepangkeun heula. Sareng ieu wakabul teh. Tepangkeun tos tepang mah eta mah nyangakeun. Duh abdi mah sok rada keueung ari sieun sok begitu tepang Da sanes jurig make keueung. Da boro-boro ai atuh abdi ge keueung saleureut mah. Tah akang keueung. Ieu mah ka desa teh mah nglamarkeun nya biasa we lah. Ngarah perelek. Ngarah paleleuwih mereka. Da hate mah jumrit mung gitu. Naon margina lebar ku wakabulna kitu. Da cita-cita teh engka hayang ketong waka nikah. Keun sataun ieu mah heula urang nyobaan di air keras. Keur hiasan. Tapi cek manehna abdi teh keukeuh we cenah. Hoyong gitu nu mawi keukeuh jeung alim ka batur hoyong ka nyai keukeuh. Tah uningan ti mana ka abdi anjeunna? Ti abdi. Ari anjeunna mah da teu pilih kantos cenah ningali nuju nyai angkat ka pasar. Nuhun. Tah anjeunna kalarasan waktu saya masih kena jantan pasar. Maksud teh masih didamel di pasar penak. Nya ti dinya mah kaedanan. Ti dinten-dinten kaedanan beuki naik kaedanan duit ka ayeuna mah edan. Anu ngalamaran ke edan geuningan eta diuk dina bupet lain dina kursi. Nya kieu we sami kumaha atuh da. Tah, kumaha janten teh kapastianna teu aya ti tadi ngan tatangga we ribut. Jadi buntu kepastian abdi kada bingung ayeuna sarua aja meuli ucingna jero karung. Tah bisa bat ucing tiasa anjeunna mah. Da pugu jiga ucing. Buah-buah teh sabombrongnya kitu mah. Buah-buah ngaji ucing. Syuk rupina. Buah-buah ngaji ucing beurnya. Nya mugi-mugi we. Sieun jeung tumal. Teu wios-wios nyai. Ngaji uce. Tah saha nu gogorowokan? Ieu teh ngalamar duit ka ting Cileuweung kieu kumaha ieu teh? Biasa di mah hansip pertahanan sipil. Cek abdi ge upami bade ngalamar kedah tenang. Sanes tatangga ronghok kieu ieu mah Dapat buat mamatahan abdi apa nu ngalamar teh di abdi teh ngalamar. Poho deui. Apaan jauh di jugjug angan diteng teh aang teh datang ka dieu teh maksud aang teh ngalamar abdi na aang teh beut ka kitu ni aang. Rasaan teh lain dek ngalamar. Da puguna mun itu aya nineung seutik-eutik acan ieu teh. Aya rek ngalamar dikeun kariged kieu. Da ieu teh upami nurutkeun hate mah jumrit hayang balik. Ngan ingat ka wakabul ieu teh. Nya hari abdi mah kitu aang lah dulang tinande. Ya kumaha nya. Naon ke kumaha geletuk. Kumaha geuning peribahasa teh kumaha Mun geletuk. kumaha geletuk dulang mah teh mah. Kumaha geletuk batu gejebur di cai. Mangga eta malah kumaha engke kumaha behna. bade digeletukeun mangga batu mah da. Itu jalmena beunghar sara. Ari disebat beunghar da puguh jalmi teh kaya. Nuhun. Kumaha ya teh? Kumaha kumaha? Kumaha kumaha?
beunghar teu kaya. Disebat beunghar da pugu jelema teh kaya teh teh. Mata kabir ada curiga teh. Gue bingung. Da eta we upami amang ka Jakarta, tuh dia orang kaya, kaya monyet, kaya ini. Jadi aku bingung. Sanes abi masuk iis abdi mah hayang teh nu satahap. Ari bilih beunghar mah aya parikos bonteng ngalawan kadu, pacikrak ngalawan merak. Mohon. Uning bonteng sok bonteng aya sok belut ting kadu. Cumun, eta ge upami teu dipisah ku gedang mah. Aya nu cilakan, upami teu dipisah ku gedang mah. Uyuh ada walu mangadon lalajo. Aduh. Tapi tomatnya tomat nyapi. Satu sosok cari atuh teh. Sok. Ini dilewat atuh samakna. Assalamualaikum. Waduh ukur bingung nyaritakeun diri sorangan gitu. Mai mah jeung Kang Kepot geus rupa-rupa we sasi. Saha? Mak, Geuning anak emak. Naon geuning? pira ku lali deui. Hah? Pira ku lali deui kana suara abdi. Ente bungsu, ente bageus. Lain bungsu cikal bungsu da boga deui. Kejeng nyebut bungsu sagala. Nya. Ai mah kunaon? Sok saja ngabunga-bunga diri lamun didengekeun rumpaka mama jiga nu ngan ngagugulung ka peurih jeung ka sedih we saumur-umur kunaon dina langsa. Hirup mata nang beda jeung batur. Bedana. Bedana batur mah geureus mama meuni goreng kieu. Palebah dieu mah urang kudu tumarima kana kadar anugerah ti Nu Maha Kawasa sanajan mah goreng patut tapi mah teh hiji kabagjaan. Mah teh beunang disebutkeun bakal meunang beja anu bahagia ku ieu. Anu bener nih. Sabab mah teh beunang disebutkeun bakal kagunturan madu kargaragan menyan bodas. Aya naon kitu? Mah hayang menyan. Menyan. Heeh. Menyan jeung naon? Nah, Menyan kabagjaan. oh, jadi menyan teh mawa kabagjaan ka urang gitu. Kieu mah apal meureun abdi raranaan. Abdi teh geus 18 kali kawin. Nya. Tah abdi teh mah abdi teh menang milik menang beja anu baris ditepikeun ka emas sabab mah teh burung palung bodoge-loge indung abdi. Nya, burung. Inung nu ngakandung 8 bulan melendung ripuna kalangkung-langkung tapi inung teu pudung da geus takdir ti Nu Agung. Da puguh beuteung melendung. Ada puguh melendung. Cacakan teh melendung sakieu komo mun melendung mamanya jiga balon gas meureunnan. Coba. Nya. Mak, Ya, kieu mah abdi teh kadatangan semah. usaha. Lain kusaha saha meureunnan teu make ku atuh. Nya saha? Pak. Semahna. Tah semah teh nu erek mere kabagjaan ka abdi. Oh, gitu. Tah abdi teh rek bebeja ka bapa, ari Nya bapa ka atuh. Ai boga jodoh mah kudu terang-terangan kan jadi koplok ekolot ka bapak maneh. Nya eta mapan segala rupa ge abdi teh meureun kawin teh moal bisa ju kawin kitu wae da masih keneh bapa ju meneng keneh meureun kudu diwalian. Bisa tuh puguh atuh tuh bapak maneh tukeun ngagecuk wae. Pira ku abdi kawin kudu diwalian ku munding onaman. Oh nyakeun wae da maneh pantes atuh diwalian ku munding. Nah make pantes. Da teu beda jeung munding di mana. Bener. Ayo. Di mana ya bapak nama? Aya. Pak. Bapak. Oi. Nyaho dek oge samemeh ilaing datang teh nyai dewek teh heueuh geus aya beja ti sobat. Geus nepi ka bapak? Sobat bapak teh ngaranna si Ibing, Nya. Kabul, urang Malangbong. Kabul. Eta sobat bapak kabul teh? Heeh. Astagfirullahaladzim. Eta pisan bapak. Kedengekeun gara nyai. Nya. Ari nu datang ka imah mah teh da sebut ngaran sada jamanna teh pabaliut ngomongna teh teu ka kaler teu ka kidul teu ka luhur teu ka handap mata klieur ka Bandunganana. Asa? Heuh Ibing kita nu sok ngomong kitu mah. Ibing anu juga badak nyum. Ai kabukina teh tanuk domba. Eta teh? Oh, da ngomongna mah kita make jeung kabul-kabul kitu cenah. Wa kabul abdi mah da can apal wa kabul teh nu Pokona mana? mah deka Kabul, deka Ibing, doa wae deka sabab eta teh dulur urang. Anu penting Jeung tibatan urang kawin ka batur mending ka dulur urang. Dipaehan oge ai ku dulur mah. Sia teh. tapi bapak ari cet paribasa geuning ari kawin jeung dulu mah dina pondokna sok panjang pipasehaeun. Ai kitu? Ai dina panjang onang-onaman bakal ngaraketin duduluran tapi ieu dina pondokna. Kumaha ya Ai soal kira-kira? pondok mah keun bae jodoh pati bagja silaka lain aturan urang. Heeh. Lain urang anu boga. Jadi pokoknya singkatnya bapak doa weh. Doa ka saha-saha ge. Bakal mere restu abdi bakal dikawin. Heueuh. Syukur bapak. Tak kitu nyai. Kumaha ijem teh da aing ngonang seni pan urang teh mararaha. Kumaha lamun maneh we ngengklak sorangan di buruan. Itu naon urang edek kaur,
Rek nyinden. Di antarana nyinden kumaha? Oh nya nyinden mah lagu naon we dangdutan aya. Cing sok bisa teu? Oh nya bisa. Cik kampek. Cing cing cing. Aduh pusing, teu boga beas. Aduh bingung, teu boga duit. Oh dangdut itu nya. Dangdut. Cing sok balik kenangan euy. Tukang gedangna bisa euy nya. Cing sok. Aduh bingung. Euy atuh balik deui ya. Teu dincak teh kana tatapakan lu. Cing kumaha. Aduh bingung, teu boga duit. Aduh bingung, pikiran beas. Mabuk hidung. Mabok lagi. Merenang. Ya mabuk hitut segala. Gua kabul nuhun ulujeng sumping oge jang ibing nuhun ah. Mangga atuh calik. Nah mah nu manggakeun. Alami huraan geuningan. Tah jeung abdi ge kieu tadi teh Pak, matak lieur ka abdi ge. Entong make jeung lieur-lieur maneh teh kudu bisa adaptasi jeung lamun boga salaki kanu kitu. Oh jadi Lamun salaki maneh keur lieur teh heug maneh nginum. atuh nambahan lieur meureunna. Ame duanana jadi eta teh sareuneuh saiga kitu teh ngaranna. Taina mah ulah kapalang Kang Ibing. Jadi panglayar geus sakalian pangankeun rumah sak kuring mah eran. Atuh rek sakalian dikawin Kang Ibing. Baik, ridho. Kumaha ieu maksud jeung tujuan teh wa kabul sareng jang ibing teh? Sok teh Kang Ibing wakeun ka pun Bapak anu caritaan tadi teh ya. Sok buru caritakeun. Sok jang. Sok engal. Abdi hayang gara nguping. Atuh lendehem wae atuh, pok-pok atuh. Janten Biasa. teh langkung ti payun, Nuhun. kirang ti tukang. Ampun ieu boga. Bawa-bawa nyerep ieu ilmu aing. Ieu teh nu mawe sumping ka dieu. Duh, aduh. Nyukcuk galur saur nu kapungkur. Mapai tapak buta. Tapak nu baheula. Anu ayeuna ge teu tapakan. Cicing atuh. Maksud teh kieu Sumuhun cing. Bapak Cepot kali Nyai Imas. Ami se Amin. Kami ijem. Mama, Mami tante. mohon atuh salajengna ieu tuang putra anu kalintang rarawisanana. Tuh dari tadi deh kieu we, cemerlang teh ka mana wae. Kapungkur ieu teh Bapak Cepot simkuring teh kantos nalek ka tuang putra. Sumuhun. Ari singkat nama ieu simkuring teh gaduh. Simkuring teh bade ngadugikeun kereteg hate masyarakat di daerah simkuring. Maksud nanyaan teh nanyaan. Oh, mohon. Bade ngadugikeun kereteg hatena ieu rerencangan simkuring. Supaya Anu maksana mah supaya tuh tadi teh. supaya anu tadi teh. Tepikeun maksudna. Tah, janten maksudna mah gaya sanes bade mileuleungkeun Keun ka ka sawae. Cuma itu bingung gerak pek. Janten kieu simkuring. Ieu punten udah diganggu simkuring ngamuk ya sakedap deui. Sia nama Pak. Tarik ke sini aku si Ma we ditalekna. Cing ditanya we ku ijem mah ieu mah. Ma tarik kali itu. Maklum meureun aya ditanya ku pimitohaeun mah. Sok rada geumpeur, Sok bari rada mocelan geumpeur. aja. nya kuring atuh nu nanya. Sok. Hapunten gitu, kieu ka jang balingbing kitu nya. aduh. Tah, ieu Ibing, ijem ibing. Nyaho ibing. ibing, abdi teh ibu kejem. Oh ibu bangis. Kayak nyebutkeun ibu kajam. Ai ibing teh ngiga. Igana. Nyana jadi igalna teh iga jaipongan. Jaipong pletuk. Tah gitu. Tah eta mah tanya nu bener. Sok talek ku Ma. Apunten wae jang ibing ieu teh mate bade naros ka sarirapan jenengan gitu. Dongkapna ka payunan mate naon adu dimaksud. Naon keperyogian ujang pak prek bakca belaka hareupeun emak ulah didingding keur sindang siroha. Teh dina waktu ieu naonna disabar bejakeun wae bejakeun atuh bejakeun. Apa lu mampan? Nah itu jadi kieu itu kumaha ieu? Atuh, Bapak teh sing berwibawa atuh pangke. Yeuh, engke abdina geura moal dibenerkeun kudu jadi salaki. Bapak sing berwibawa di hareupeun calon minantu. Ah, Kuringnya sok balik kasimaan sok bapak Sok. nawe kadinya.
sok atuh mah ibing anu nyarita Ya, kita sok atuh. eta mah rek pidato ngeunaan mikeun piala anu mah mangsarahkeun naon eta mah Nya sanu menang juara gitu. Oh, ieu teh do makap. Sok jelaskeun atuh sok ku Ang Ibing, sok ku Ang Ibing. Mangga jantan rupina mah Dibujeng enggak? supados teu kagok Tah eta. bade nganggo basa Melayu we. Mangga sae. tah kitu anu langsung eta pisan Supaya we eces lah Kang Ibing lah. Pertama-tama sanes Bapak mengucapkan kebanyakannya terima kasih atas diberikannya waktu untuk Cumarita di sini. Iya. Di dalam ini kesempatan Bapak saya kokolot dari kampung sini mengharapkan semoga lah pemuda daerah sini ada kemajuannya baik dalam bidang olahraga maupun polinya. di ijam ti sastrawan ya kade Iya teh. Ngalamar lah jadi kana poli gitu. Nanyaan. Kang Ibing ini bagaimana sih Kang Ibing teh mau ingin agar atau gimana? Ini jelaskan dong pada saya. Nah, justru itulah kemaksudannya. Jadi ingin maksudnya agar supaya ini Maksud nama panginten orang canak kue ringkesna Ringkes? sim kuring teh bade ngalamar Ngalamar. ieu pun kabul mika hoyong ka putrana Bapak Cepot Tah eta disangakeun hatur nuhun eta nu ditulis upami teu upami teu mangga urang riributan dinten sim kuring toh pati jiwa rabut Jeung Jawa aduh, kita rek ngalamar. Piraha yang ngalamar jadi karena sampah. alah bararingung ceuing aing kumaha tuh ijam ayeuna mah maneh we atuh ngan sim kuring teh teu barang canak malah mah bade nyanak di dieu dah kitu ada sim kuring Sing mah masuk mah hareup gama jelaskeun mah. Bade ieu teh anu sabenerna teh bade naon maksud bade teh? ngagarong eta napi bade sok ku ijam Bade nyopet. Bose, Kang Ibing lah enak mah tong kawin urang ieu lah tuker ieu lah. tah malah Cincin. ari kamu nikah mau panginten kewe ka payun terus aya rezeki Mohon. oh jadi moal tangtos ayeuna moal kumaha tuh sim kuring parantos mencit muning ieu mah bade nyangcang we heula ti payun da tamang mah tos ngabantuan Yang kan naon sih? Sumun ya tuang putra supados ulah dipasikeun ka batur Tah eta. Oh nya. Eta. Cirina naon tah kami? upami parantos dicangcang ulah bikin ka batur kedah ka saha atuh masih keuna nya ieu ka pun kabul teh oh malah upami saur bahasa barat mah gaya hoyong tuker cincin Tah eta. Oh nya. iya. Pokok urang kota teh ya oh makana. apa anu teh ditu tah pamere cincin ti urang mere tulung kerer Sarua ya lamun teh ditu cincin ti urang ge cincin dituker cincin teh aya ngaranna. Tuh kitu cenah. Jadi dituker hili. oh Mun itu ngarti ikos nutar ka kota wae. Pelni, Nah, pelni tuh. Cooper. Ti Boga bapak teh. itu cincin ti urang bangkong. oh Itu sae. geuning teu burung nemrak Sok we terus tungtungna aduh ieu mah aya Sok bahan. lah beuki lah mah beuki riweuh sok lah. Nah, bener. Aya bahan iya diopnam iya ieu mah. terus tah rupina mah kitu lain deh ku bahasa Indonesia jadi kemohonannya adalah kita ini Kemohonan dengan kemaksudannya itu sudah jelas bahwa mau menukarkan cincinnya dengan aliknya. Aduh. Dari putra bapak ini cincinnya mari bertukar-tukaran gitu. Malah untuk mempererat persaudaraan jangan kepalang tanggung. Iya, apa tuh? Tidak hanya putra bapak dengan Pak Kabul saya yang tukar cincin. Iya, jadi Mari satu kampung kita yang punya cincin masing-masing kita tukarkan. Tadi sararea cenah. Sama masyarakat urang. jadi masyarakat orang sarana teh kudu tuker cincin Dengan masyarakat daerah saya. Daerahna cenah. Jadi betapa ramainya tukar cincin ini. iya. apabila Upami dilaksanakan. Ya, upami Ayo mah sapertos basar ya. Basar Ali we. Tukar menukar cincin we Ya, gitu lah. Sip, janten eta cincinna di jika tulaan heula ka nyanyai eta suang nah ada sos kana suang atuh. apa nek ditukeurkeun jeung cincin Hah? Cincinna rada gede meureun beratna. heeh teh ditu mah cincin teh mana mah suang Saat teh. eta aing tetangga ngarentogana itu urang mana teh atuh Nya eta tetangga jeung beak jeung naon. Kita Eta biasa mah kayak gampang nukurkeun beas mun aya baju urut.